urang. Ada naon? Ewe ngelola. Iya tuh. Ada kita tempat naon? Ah biasa we tempat nongkrong yang barudak. Ki, rek rokok mah. Si bapak naik perahunan warna hijau. Mana orang hayang atuh doanya ka Bogor. Si Adi sukuna baha diubaran ku si Teteh. Sugan teh mah ieu cokot weh. Jangan bubur asup lalers. Buburna boga Mang Eko. Sugan teh ala mah bager pek teh borok kokok. Itu tugas instrumen nu dibere paraman teknis anggeuskeun hayang numpuk ih. Can euy, lobat teuing tugas teh. Karek ge nganggeuskeun tugas ieu, geus aya di tugas anyar. Asli Ki, urang ge riut ku tugas. Tak stres lamun kieu carana mah kudu ulin euy. Nya ih hayang ulin meh teh beo. Mana saran tempat nu alus jang ulin teh? Aya ngeunaheun viral gitu tempat Di mana emang tempat? aya di tukang angin. Kayak nu atuh ke orang tadi ka Bogor. Besok Adel. Urang sama mari geus nongkrong jeung si Jaki di tukang. Mana di rumah? Di mana nongkrongna? Ya di tukang. Alhamdulillah bisa di mana balik. Moal ini urang dipanggilkeun di sebelah kabupaten ulang. Yang sana kayu iraha nongkrongna ya Mana teh kemana teh balik sekolah orang tadi ngadenge mana teh dikindit lah ngaurah we nya ada ka Bogor oge dina riweuh ieu rek hayang apal wae maneh mun rek bangor tuh ngacetak batur si Ujang beli bajigur dahana teh teh jeung gorengan tong sok ngurutkeun hirup batur lulusan hirup sarangan di bejahan teh karang kitu oh di Yang aya urang ka warnet. warnet mana Aya rekomendasi ti si eta, naon cenah tempat naon geus. ayo tuh gimana emangnya Ayo weh tututkeun aa. ke mana Cicing we marane doan ti dieu lah. Main 2 jam sora. 10.000 saja 15.000. Nah, saja mahal 2 jam. Ah, iya tuh. Warnet kurang. Iya, terus sekarang aya main begitu. Di nomor 15 nya. Astagfirullah, geus di mana ari maneh teh Jaki? Jam sakieu karek balik? Udah ka warnet. Teu nyaho waktos? Poho boga imah atawa emang embung diurus deui? Meuli uyah di Bu Aan. Katimun ajeng Bu Eet. Ini hese di bejaan rek jadi naon maneh teh? Isuk-isuk minum orson, minumna jam 8. Kayak mata yang leleson, lain kado dicarekan. Di bejaan kadang kitu budak teh. Gana. Assalamualaikum. Mayang tuang ieu meuni salat di kieu. Waalaikumsalam. Astagfirullah di mana Neng? Jam sakieu karak balik. kudu nyaho lah segera siapkeun ruangan geus lapar ieu Mun indungna ros teh jauh heula Mel. Biasa geus ulin atuh naon deui. Ulin wae bobogohan wae dek jadi naon budak teh. non si mah meni riweuh Mane daripada ulin wae jeung kabogoh mendingan deh diajar meh ngalain alus. Naon sih untuk namanya ulin? Jadi mami bisa baca di imam rek naon mama makan wae lieur. Astagfirullah istighfar Neng. Udah siapkeun yang tuh. Siapkeun we sorangan. Ih bang nyiapkeun. Aduh, Amel kumaha jeung sujud kita langgeng teu? Masih kayak mau pisah. Jalangan lah emang hubungan maneh. Ya dia menyewa. Bang Iman jauh des. Dengekeun di bedanya tante tempat aja kebaikan maneh. Tas ya urang basieun maneh kenapa ngaruh-uruh ku si eta. Nah ngatur sih jika nu paling apal wae. Da si Amel mah teu hubungan jeung si Jaki. Tuh ih riweuh hubungan urang. Ih nah maneh nu riweuh. Heeh nya bisa. Ya hubungan atau naon? Riweuh. Kenapa dia? Riweuh aja maneh.
Daripada penting-penting di dia naonan duduaan. Aya tah naon dina bungkus? Permen pak. Banyak permen kieu cik ningali. Ieu mah narkoba. Ayo ngilu ka kolot maneh, kurang Mbak. Tiga lihat ibu, anak ibu pakai narkoba jabat duduaan dina poek. Oh, memang Ari Jaki mana tak kenal dikiranya aku indung lagi. Mana tujuannya aku indung. Mikir siapa? Si Bel. Kasoy. Naon deui nya? Enggak, kamunya langsung gini ke Minta maaf deh sih, minta maaf dua anak. Udah beres tamat. aku tadi cuma bantu kan 15 menit emang. Tobat mana jadi langsung tobat, tobat jadi langsung tobat. Kan kurang mah di intro ditambahin sindiran buat Itu mah gampang lah. Ya, mana kemana? Ide bagus. Tah, ibu tinggal ya anak-anak ibu narkoba gitu. makin narkoba tinggal. Pakai narkoba tinggal tah jawab popok naon duduaan di nu poek gitu. Asumnya si Wah, ya kurang improve. Ari mana? Ari mana jaket? Jaket. Jaki Ari mana jaket? Ari mana? Ari mana jaket? Jaket. mana Jaki bener-bener teh gitu. Oh, di pukul. Mana jaket bawang-bawang teuing. Tinggal ibu-ibu, tinggal anak yang ibu-ibu. Ibu, tinggal anak yang ibu-ibu. Tinggal ibu, anak ibu makan narkoba, jawab pokoknya kan dina duduaan.